Ribut naon Bapak dek dipaehan ngan Bapak eueuh juragan anom diudak-udak turek ditembak alah aya kejadian naon da siapa kitu tah di mata ya di mana-mana gegedeun keur ngarariung teh dengekeun ku sia maksud tujuanna abeh nyaho gitu jadi teu tinggalin wawasan kana ngadu hayam maneh mang milu heuh kumaha juragan anom terek ditikahkeun kak kalas mending puri kayu ting-ting dicekek siapa aing ayo ting-ting maka aing atuh hayang we katrio macan we akang kalas mending puri putri Raja Astina teh dadaya kanan gitu entong musuh teteh nu ngewa ka urang kudu loba kacamata teh atuh pake pan kacamata teh loba kacamata agama kacamata lahir kacamata batin jeung kacamata riben pake filter kudu loba saku bener kudu loba saku bener tuluy kumaha juragan Gatot Kaca nolak juragan Arjuna ambek itu ta eta deuleu naha teu daek make dicarekan non teh da eta mah urusan cinta meureun heuh nya teuing teh kagila-gila keding sampeurkeun juragan Arjuna bapak aing oge rek dipaehan bapak urang heuh atuh sugan ku urang sinam ayo urang pihatur jeung diuk sia dek naon aten geuning eta nyanak panah ngan dek naon nyampeurkeun aing ieu bade ngajajabkeun proposal abdi nya proposal kangge anjungan kangge gamelan di anjungan Jawa Barat kedah layak dan ninggal anjungan Jawa Timur Jawa Tengah memenuhi syarat 3 bulan jeung karu nya Jawa Barat jeung karumplit teh kan ai anjungan Jawa Barat meuni deuh meuni bukurian nya untung terkena nempo kana sikon sian teu kan teu ningali sikon aing teh keur naon ieu teh suasana kang rapat oh teu kan bae nyelapkeun ieu mah kitu kang maksudna teh pameng amprok kitu mah eueuh bapakna aya anakna sia dipiheulaan anakna di podaran ku aing ade kang dek lompat ka mana sia leuh kurang ajar teu ningali kana situasi sia kang Gatot Kaca sapanjang aya di Amarta di Pringgandani Juarwati di Ubek wae kurang kahayangna Kurawa Raden Gatot Kaca maksad nebihan nafsuna Arjuna kalayan moal mulih ka nagara sapanjang Arjuna masih kene ngancam
oge moal kapringgandani margi Arjuna pilih ngabujeng kapringgandani kitu kayanan bade mansat ka Geganawiati kabur ngantun ke negara nanging bade amanat heula kasadayana pasukan Garuda Ngapak supados tiasa dironjatkeun keamanan ku ayana Gatot Kaca bade ngantunkeun ieu negara ngepres soder merak ngibing sosoderan tindak gendinganipun macan-macanan sinjang kirut sejatining wayang manjat ladrang kang mampang anu disebut perwira pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa benteng benteng negara satria andalan bangsa benteng benteng wah tinggal landas Gun gak ada nabrak gunung Gun sampai kasih selamat ya Agang ya Agang naon ai ka sakola geun mah budaknya we Kang Agero keur mah budakna ngan hiji tambah jujur Rika tambah jujur budakna
waragad aya kerinya kolakeunana alah narajang di lemur aing mah deuleu kumaha di lemur akalan hirup heureut pakeun pungsat bahan lieu ke waragap teu aya usaha koreh-koreh cok ari anak aya welasna dar sore teu isuk teh teu kasakolakeun teu kaurus atuh puguh we nu hiji jadi bangsat paling untung jadi pemulung anu hiji deui tukang mabok bogo purianeunana jeung marake tato di kabeh anu hiji deui burut anu hiji deui teu bisa leumpang geus 5 tahun awewe jinjak da kurang hiji pas nu awewe ponok sabelah sukuna teh keluarga pasiksak teh ieu ye ripuh keluarga heeh atur katutur teh tah kitu euy bila-bila teuing nu matak pemerintah mah kurang kumaha kanyaahna ngabejaan eta kudu jalujur cenah geuning yen hirup teh kudu ngarencana heeh dewek ulin ka Amerika harita biaya waragan ngajuru teh 5 juta eta teh tahun 88 bareto waragan ngajuru teh 5 juta nu matak nitu mah mu ieu teh reuneuh teh paingan kang jarang di ditu mah nu boga heeh kalah kayak kitu we nungtun anjing geuning mah da ngarencana atuh mikir jelema di ditu mah teu diajok-ajok ku pemerintah wae ayeuna aing boga gaji teh sabulan teh sakieu lamun aing boga pamajikan meureun diduakeun moal pimahieun can boga anak diperhitungkeun heula can nyakolakeun can gering anak teh moal mahi ya duit sakieu mikir ai di urang jang dibelesak heeh can boga gawe ge di urang mah jeung padahal engke teh kumaha ayeuna ya euy aduh cak kitu euy bener hirup kudu direncana teh segala rupa persoalan teh kudu direncana heuh mun ceuk kacamata agama mah teh antal mautu qoblal mautu ari hartos anu hartos hartina teh kudu bisa maot saacana mati nah habet geuning kitu mah sancana mah beh dieu nah ai agama pan universal lahir batin jelasna ti mimiti gede nepi ka nu leutik kudu kitu sajalur hartina meureun samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah ieu pagawean teh nyelakakeun atawa nyalametkeun hartina urang teh turut kana aturan heeh tak kitu henteu turut kana aturan heuwayahna we digejebur nya sabab naon sabab cilaka jeung salametna jalma teh pan gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade mulak goreng buah goreng ta eta euy kumaha amal-amalan jelema mah heuh dewek oge euy kawawakeun ka dieu heeh tadi nama peuting ieu teh dewek teh kuduna ka Surabaya erek naon ka Surabaya heuh ngan dipikir-pikir dek naon dulur teh boga kana sok heeh dulur teh boga jeung maksudna naon ka itu geura sok pikir mending ngalah duit di dieu yang ongkos teh boga ongkos iya pementasan seni budaya lokal mohon nyaah pisan Bapak Gubernur kana seni Sunda akang nepi ka Desember kedah kurilingan teh mohon nya gubernur sabalemur sabalumur teh ala eta resepna ternyata geuning Pak RT anu disangka ku dewek moal nyaah teh masing teh gubernur kana seni ari pek teh nyaah geuning euy sudon ya Kang udang heeh tadi nama dewek teh ambek tadina bener adiknya
kana budaya lain bobodohan aing menyaan jeung am heeh ada ditanyakeun dumeh aya selenting kana ceuli aing cenah Bapak Gubernur mah teu resepkeun kana sanijuna kitu ditanyakeun jaipokan tidak tahu cenah kitu heeh ari pek teh geuningan nyata jeung nyaah ayeuna mah nya euy bener heeh tingali fotona ge kasep diiket ongkos sareng aing nyuna heeh da urang Sukabumi eta prestasi na Bapak Gubernur siapa yang jadi gubernur bayangkeun Gusti laing ribuan puskesmas anu parantos dibangun ratusan puskesmas anu aya rawat inap bayangkeun Gusti laing SD SMP gratis Jawa Barat heeh eta nu macak teh oge ayeuna can jalan-jalan loba nu raruksak meureun heueuh ngadaguan usum halodo ngantosan halodo Juli da di omean usum hujan mah beak deui ke hujan heeh jadi tamu tak kitu euy tamu modal pangwangunan di Jawa Barat pesat ayeuna amin boyana Pak Aher didoakeun Pak Aher sing panjang yuswana nya nya panjang jabatanana amin dukung ku urang oh kontribusi urang walindang ti kudu ngadukung meureun nya tumut urang kana program-programna ti pemerintah heeh tak kitu jang mudah-mudahan urang sadayana heuda peuting ieu teh akang teh kaserang batuk euy duh flu paingan cekoh deui dinu panas atuh abus ka tempat AC puguh we alah alergi aing mah ku AC teh ya Kepala Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat Bapak Haji Dr. Anas Jainuddinnya nuhun ulujeng tepang saparakancan aya di dieu amin Kepala Seksi Seni Budaya Bapak Jaja Saputra sadayana we ieu mah teu kabaca di panonna geus kieu euy oh alah gendaya lah kume sadayana tong laleutik teuing atuh nulis euy kahayang teh oh eta ahlina gering alah asep anak tukang nempas wayang gering gering oke macet tak kitu yang geuning hirup di dunia teh nya euy urang sasat dijahit seni budaya lokal ada seni tradisi teh akar budaya nasional hah ciri bangsa urang anu masih keneh seni anu masih keneh bisa nepi ka subuh teh wayang alhamdulillah geuning nu malilu hirup anu dagang baso mah anu dagang wah martabak sate jeung sajabana di kampung-kampung mah geuning nya di dieu ge sami pan anu meunang jodoh heeh reueus teh kitu baheula mah pan wayang teh di kebon awi ayeuna mah di kebon tihang ieu tihang listrik tihang besi pan urang teh reueus itu dalang-dalang kana rumpul euy di Bogor ti Bekasi dalang ujang dalang ajat dalang deden di Depok Mamah Inu aya alhamdulillah nuhun ulujeng tepang heupeuk sing mararaju jadi dalang ge sing pararayu kaseniman seniwati nu aya di Jakarta ieu ti rombongan Miss Cici saniwara baheula heeh ayeuna aya pangajen ti gubernur DKI oge euy kesenian kebudayaan Sunda teh aya geuning kamari sia teh gubernur Jakarta teh Pauji Bowo nya si kumis kumisna abang pokek Kang Herman ngabagi jam geuning Kang jam tangan terus bahu jampang nok cici ka dieu ayanya Sapala Putra heueuh nuhun kemudian Neneng Fitri mah aya Kang Onang wah kararumpuh nuhun Ariung ti Majalengka mah ti Garut aya
Kuningan Makomo Majalengka Majalengka maka ciri dina ngomong nada atuh geuning aya wayang atuh geuningan aca wayang ada kemprung di mana pajarkeun teh rek ngemprung cenah gila-gila keting alah kadenge we tah urang Majalengka di Kadipaten ngene Parapatan ngene nya truk aya ngawayang ngene geus di Sumedang langsung ka Kuningan baheula mah pansinen teh dihareup dina truk sare calalangan nunutan dengan raracai sinen nya tukang beca ning Kadipaten meureun nempo ka sinen teh kerenutan atuh geuning eta sinen namun digoreng patut gila-gila keting ada teh sare atuh ya meureun aya nempo di panggung susuna neuhneur da puguh diganjel ku sapu tangan aya dina truk mah atuh geuningan eta susuna meuni lepet alah alah benar alah nuhun urang Sumedang mah urang Tasik urang Ciamis Sararaya raya Cianjur urang Kadupanak aya di Banten aya gadang cobek aya hah sono lila ceuing urang teh 12 tahun nya teh ka dieu padahal urang mah kadarayeun alah sing paranjang Yuswa we sadayana garda milik aya di Jakarta teh nya urang Cisewu aya masihan jam tangan Kang Herman di tekang hah masihan jam tangan Kang Herman aya nu mere jam tangan dulu ka dewek tuh aya oleh-oleh keur budak pasar Senen ti sae teh Kang Herman Kang Herman aluh ieu jam tangan cenah ti Ude si bungsu merek Saitong agen aneka naon teh agen aneka minuman es balok pasar Senen blok 3 nuhun Herman katampi pisan ieu jam tanganna amin nya Curug Kawih 2 di Mamah Inu imah Depok ieu nyecep kadek nuhun geulis abah dicecep ieu duh nuhun tepang deui sareng Mamah Inu tah alah aya ku bagja peucing ieu sanajan bari gering oge bagja we hate mah heueuh alah ieu muni ateu teh ti koro euy duh sarua seuling heueuh da kitu tah jelema di dunya mah aya cager aya gering aya paeh da jelem ya da ini melang euy duh ka bapa aing teuing ka mana luncatna eta di jero tadi eueuh juragan Anom Gatot Kaca diancam eta piraanan rek dititah dikawinkeun meuni mumul urang batur mau berdiserang batur memaksa nih manya dititah genah meuni gambung padahal teu bogoh mah teu cekek we kacunya tak kitu euy neneangan bapa aing pasti lamun bebeja ka itu lamun eueuh di Tumaritis emak moal teu ngambek nah cenah meureun teu diteangan sia teh serba susah aing lah naon ayo urang teangan euy ka mana we urang nuturkeun indung suku geulis panun ka itu entar oge pangi entar oge pangi sugan ada doakeun ya nya ya salame ka sadayana nya leres anu aya di DKI sing salah lumpur we sing saraneat gitu kan sing raja milih
mulih nangke kalemur teh mawa rezeki tiasa nyumbangkeun sabagian rezekina nu kangge masjid nu kangge naone kegiatan sosial anu aya di lemur sampeureun urang ke kahareupna kudu pinuhan hirup aku kahadean supaya engke di akhirat teh moal ditimbang deui heuceuna depan di akhirat teh bakal ditimbang urang teh lamun berat kana dosa meureun ti gubrak ka neraka berat kana bener asup ka sawarga tah jeung tibatan ditimbang di ditu mending nimbang maneh we ti ayeuna geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beung beratan ku kahadean leres nya doakeun sing buru pangih dewek jeung bapa dewek euy ngiring doa panunung ti disebut bar aya ka dieu ti disparbud aya heueuh nuhun wilujeng tepang Wah! Bukan teh bapak aing entok katipu aing kulu mangga Neneng Titri sareng Pak Haji Abbas diaturanan kalur panggung sobi urang sambut ku urang sadayana keprok iya madah aturanan kalur panggung dina lagu kulu bem wilujeng ngadangukeun wilujeng nyakseni kasadayana dialogkan ke Abbas ye gini ye gini yang si gending itu beri ngadep beri kali nih Dor ah. Ya. Lampu. Puguh ugi ayeuna mah gamparan hatur nuhun ka diri abdi nyanda teh lumayan pisan abongnya seueur deui alah nu pukul tung ti abdi buktina gening kadung manis buktina gening kadung Bapak Jainuddin papayun Bapak gegera abdi antosan ulah wa kaluluasan Kang Abbas anu mana Kang Abbas ulah wa ka dayulu wasan Kapayun Pak Haji Abbas kabingung temangih tungtung
daek bisa nguluwut hati baring hanteu benang di baberan najan awit mun rajet mah mata bati gering pikirlah obat Sabar nih. abdi tekilat Ayah. nandana baik kasedih kaperih Kumaha Kang Abas? nakandung kapilung Gusti manis punten di biara ngadeg ya bila anu bade nyawer mangga manis lah Bapak Jainuddin Ayah. geningan kakayun heula Tandangan baik kasedih atuh guligan hatur nuhun najan awet pun rajit mah patak kegerian juragan geura aturan nuhun Bapak mugia sing kagentosan deui dunungan ayeuna mah kagentosan anu mana Kang Rodia ulah kitu sasarangan kapayun dari seni budaya kapayun anggeun seni budaya Kang Dodo kapayun Kang Dodo dampari buka dompet lan buka dompet lan kagantarin setan Bapak Haji Udin Pak Haji Udin kemana geningan aya nu boga ohetan ku cici Pak Haji Udin diangkut di luhur panggung anu mana Bapak Haji Udin Bapak Haji Udin aturan Kang Rodia alah buat kopi aya jade karanggeun Ibu Ade buat kopi matur nuhun Bu asik alah ulah pati diheureun Bapak Jaja kagungan taman mangga kapayun Bapak Jaja diaturan anda sasarengan mangga Bapak Alok
Sok mangga Kang Yuyu Kang Jaja mangga dihaturakan Kang Udin Ibu Haji Dia Ade mangga kapayun gimana caligna sok mangga kapayun Kang Yuyu Jakarta, Kang Udin mangga dihaturanan. Teh Cici, Sedia, Ade mangga. Anu mana
Rasul